Iya tetangga kamarananya biasana wayah kita daratan si Odah si Putri Keding ke arah raya gening ayeuna mah kamarana si Odah teh nya sarepi ieu babaturan teh salik sorangan bae meni deh baturna kumaha nya ieu tangluk soranganan siga jame edan bae. Nah, erek kasih Sukma ieu hulu garate. Oh no. Nah, ketombe nyokutu ieu teh nya si Sukma aya henteu nya deh. Sukma. Udah? Di mana tas di mana? Mana gaya ujur make tas, make sepatu, siga nu lepra tas di mana dah? Lepra kumaha udah tos jalan-jalan tos di pasar. Tas di pasar geuning teu ngajakan Sukma. Udah Sukma da udah na ieu teh aduh nuju aya perlu di pasar ge. Oke lamun ieu kapan-kapan uang ngabaso nya. Nya. Sukma diajak atuh ngabaso Sukma. nya. Garatel ieu. Gatel kunaon panen kitu kutuna. Lain nyaho tumbila nyaho naon itu na ieu na hulu garatel ieu Kan siaran nya ka dieu teh. Biasa si Tahu Odah aja. mah. Ai ka dieu teh menta disiaran bae kutuna loba sih nya. Sok atuh ka dieu bade nya. siaran mah. Heeh nya. Sukma ge sorangan bae teh tadi di dieu. Oh gitu. Ge aduh nyamper biasana nyalamper. Ieu ieu kutuna ngayah emen bising aya tumbila keding deh. Deh bising dangges di keramas ieu nya. Ayeuna mah teu aya lebuan. Aduh udah eta kutu manis dadaluan loba pisan ya Allah bodon garatel udah. Geningnya Kutuna ge keur pabrit-brit nu hiji mawa tatalu nu hiji mawa pestol nu hiji mah bedog aya kutu geuning meni goldek kieu. Ieu dia bising aya patuan. Udah ieu kumaha ieu. Tuh. Ieu bising aya nu. Umah deh ieu newakna udah. Duh, ka bener tuh, engko make kacamata lah. Aduh. Ieu bising aya ieu, bising aya naon ngaranna? Lain naon ngaranna bising aya paku. Dah, Naon? si Putri can ka dieu geuningnya Si Putri. biasana. Tah, tama si Putri mah paling ku si pan si sakana pan zamanna rewel lalaki ge. Oh no. Si Putri teh sepi Iya, urangnya. si Putri mah lamun eta ulin lalakina teh gandeng kena geus mendingan urang bae di dieu. Rewel lalakina sarawa sakana keur ngomongkeun bae batur. Gentenannya siaranannya Geus tenang. Tenang. ulah pinter kodek Moal. kabur. Ari Odah mah matana sok rada pece. Sok teu kadeuleu aya teu kutuna ieu. Make ieu make kacamata da teh. Aduh eta aya duit 500 geuning lagrag sugannya eta duit saha tuh. Mana Itulah si Sukma nyeuleut duit teh hejo maneh mah duit 500 perak bege. atuh jang balanja. Aya teu kutuna deui. Heula udah tadi mah aya marawa bedog marawa kutuna ge Ieu aya kutu mah bedog. mawa eta sakitna bubungahan prajurit kutuna teh mani. Bu Odah mah hideung keneh nya ngora keneh Odah teh. Da geulis keneh Odah. Aya si Tamalu eta. Aduh eta kutu keur perang eta. Oh iya bantuan sudah eta kutuna mani loba. Aya kate si Tamalu teh rek disiaran ondeng-ondeng. marawa geus kajeun. Aya kutu ieu Pak. Keur dadaluan nongkon Iya. aya bisa. Kote urang menta. Aduh lain mah agak atuh. Duh, geuning Urang mah siaran ieu aya ieu. Tumben biasana mana diakan kutu teh Sukma. Deh. Urang tos diuk bae di handapeun tangkal jambu ieu loba ieu nu baru. Ieu geuning eta nya loba pisan astagfirullahaladzim eta. Ieu mah atuh geus lain cabutaneun, ieu mah atuh Tamalu. Murang kabeh mah kembang jambu ieu mah lain huis udah mata mana kumaha deh kembang jambu ieu mah jigana nya astagfirullahaladzim. Alah da dasar geus kolot ongko si Tamalu tapi bodas ge. Geus ngora. Heeh nya geus ngoranya. Aduh, geuning eta. Ya Allah, nono di alana ieu Gusti. Laras, teh huluna, teohna mah ngora keneh. Ya iyalah tuh. Oh nya aduh ya Allah ieu mah ngeunah pisan ieu. Aduh si Putri mah geus moal meunangeun ku salakina rewel tah mah.
Mau menangan si siaran ieu di dieu padahal mah nya urang teh di dieu teh. Si Putri mah jama sibuk, Sama sibuk bae. Loba Henteu, pagawean, lalaki loba na ongkos pagawean. sisakana rewel. Sarawat teu meunang bae nya ho. Mending suk mah bebas. Ai si Putri nama hayangan ulin tapi salakina rewel sisakana malah galak deui. Teu resep pokona mah ngajak si Putri malah. Naon gini bunyi pak peletok sih. Utuh, atuh ada mau bedog saiji beunang. Je heueuh. Je eta gini aya ieu nya. Putuna aya nu mawa pesta meureun, aya nu mawa bedil. Kos Tapi bae aya perang Walanda mah tuh. Antara sakutu. Oh gitu. Iya, kuduna hiji deui kuduna. Itu si Putri. Erek naon maneh ka dieu? Halo, biasa ngarumpi yuk sambil Si siap-siaran. salaki maneh nyamot henteu. Moal, jalma aja keur ngalayap. Awas lamun kasakana rewel. Moal dibawa ieu maneh. Urang di siaran dah. Oh, enggak bisa kababawa dah urang naon. Tanggung jawab ka sakamara mah. Dasar ongkong. Urang boleh entar di siaran. Atuh di siaran mah atuh manggang ke Putri salaki maneh nyawat moal si sakana. Da rewel salaki maneh mah. Keur maneh mah orang sibuk. Heeh. Kumaha? Itu urang geus dateng ongkong. Atuh. Kul oda tuh udah bisa nu mau pesta di mah. Bener sukma pelan-pelan atuh ieu tak dijalikeun. Iya, Gatel. Aduh aing mah. Buset ieu mah komo eta barodas mah. Tamalu. Kembang jambu murah kabeh ka Putri, dieu. ngarek nanya. Diuk maneh. Diuk. Aya naon dah? Tah hareupeun si Tamalu aya siaran mah. Ari si Saka. Ari ieu ari teh peuting teh. Nah, Kumaha ari kokosehan teh. ya kokosehan mah keun bae antepkeun meureun. Lamun Pan keur si kokosehan gana teh, beukian si Saka. berarti lamun keur kokosehan manehna keur kejang gitu. Si urang mah nanya teh nu naon-naon bae dah. Itu pan biasanya si Saka mah si gana beukian. Ya karuhan bae beukianna mah mangkana cemburuan bae ai ka Putri teh. Ieu ngangan putrina geulis bae, yo ngan. Ya meureun geulisna mah da ai awe mah kudu geulis. Oh gitu. Bisingan Ai saya. mana Kang Kucritna ka mana udah nyewa Kang Si Kucrit. Kucrit pedog nama udah nggak bisa kemana-mana. Oh bising Assalamualaikum. Yo, mana teh ari ngomong teh. Aduh kajen, boga pedog. Bisi kadengeun. Ada mana? Tapi pedog-pedognya kena makaya mah rajin si Kucrit mah. Udah mah da bogoh kene. Kasih Kucrit. Gitu. Da pedog ke nu penting mah entar lempeng bisa. Bogoh-bogoh tapi maneh sok hayang bae salingkuh. Atuh teu naon, da salingkuh teh indah. Itu si Saka Putri. Putri itu si Saka. Ajeun, arek naon? Sing ieu sing nyewot salaki maneh. Wow, nyawat mana deh han, bakuna kernaha. Karena adanya nih. Arek minta di siaran, Burik-burik keur ngarumpi si siaran. nyatu barang teh sempat. Kang Saka saha nu keur ngerumpi henteu. Itu buktinya nya keur si siaran. Oh, persisiaran mah datang ngerumpi ieu. Tuh si Putri tadi neangan bae gitu. Atuh keun wae si Kucrit ada sepeda Ayo balik. Burik balik. Kang, sabar. Balik. Ih, cemburu Ayo mah gede balik. pisan si Saka Lain mah cemburu. Ih, kasarnya kasar. Kasar pisan sih kasih Putri teh mun aing mah mendingan neangan deui. Ayo. Kek, di siaran lah. Ye, di siaran ceburit tuh can nguruk caitan naon. Ayo tuh bisa dah nyetrekeun kompor. Yo, balik. Kan raracik ongko Bisa meureun darat. Putri. Yan. Sungguh kau suami yang kejam. Ulah garulung di dieu. Berperasaan. Garulung mah di rumah. Bila engkau marah, aku menjadi sasaran. Aku kau pukuli bagaikan seekor hewan. Ceraikanlah aku, Si Putri minta dipegang. ceraikan. Eta kadenge. Aku tak tahan, ku tak tahan. Kau tahu aku hanya seorang perempuan, cuma menangis takkan bisa melawan. Sebelah saya balik. Kang Saka, ai ka awewe teh ulah kitu, Ulah kasar, mani ulah kasar. pasar pisan maneh geuning ih.
Karunya si Putri teh hayang ulin. Dan teh ngomong pembatur Kamu cek kenaon sih? Kamu cek Putrit. Ya Allah, si Kucing dapat Diajar dong, Bang, salah rumahnya udah. Kiling. Akang ulang otak merakeun. Kenaon? Ya Allah. Aku tak tahan, ku tak tahan. Emang main tadi cerai? Iya, Kenapa? habis akang mah malu-maluin sih di depan teman-teman. Orang mau ngajak Mukul-mukul Putri. nggak mau pulang. Ya itu tadi kasar kan. Itu kan akan Ya, kasih baru datang. akang jangan begitu kan, Putrinya malu tuh, nanti kan diomongin teman-teman. Jangan gitu Balik sorangan kan. lah. Saka. Dengenya Kang Saka, Kang Kucing mah kajian kaos kitu ge bager ka salah ka awewe teh. Maneh geuning kaos kitu ka awewe maneh galak. Yung awewe ulin be teu meunang dasar maneh mah ih. Kaos kitu Kang Saka kasar aing mah teh hayang Putri. Boga lalaki kaos kitu mending kena ngeusan urang mah. Mending neangan deui nya. Putri, dena ge maneh daekan geuningan eta si Saka kaos kitu. Putri mah kan adinya nyeri bae, geus dibawa salingkuh, geus digebugan, geus Gitu. kumaha bae. Da kumaha atuh lamun Putri hang ngeusan teh. gitu. Meureun ke anak Putri kumaha, Putri mah mikirna kitu. Geus sabar bae nya. Maneh Atuh tangtu sabarna mah. dah oke si Sakam Kang Sakam mah kuduna di ieu kudu di rukiah jama kaos kitu mah. Geus rada meureunnya. Rada moal edan. Pokona mah mana ulah dicokot hatenya tadi Kang Saka nyawatkeun bae ka Putri ieu. Geus putrina ulah sok ulin jeung golongan urang bisingan keur sangkana ngomongkeun batur. Nya eta mah panjelmana dugaanna lain. Bisi urang mah ka bawah ho. Padahal mah eta si Putri sampai nyeri sukunya Kang Saka. Ya, budak ya, Ya cari dia, Allah, budak udah ya. lengkap deui eta. Ya budak ya. Juh. Budak ditinggalkeun bae. Bae lagi. Kan mamana keur disiaran anaknya. Di siaran, Kajen di teu siaran. siaran. Kajen. Ya, Kang Sakar kang ngorok cai. Oke, satu, Saya we balik bae Kang balik. Ayo balik. Gian tah malu eta gini aya lebih latung. Barinya ke si siaran beta kamari. Udah, itu salah pribadi. Eta kadia. Kang Kucrit Eta gede naman. keprek. Kang, Aduh, mana putuna itu tak Tadi eta daripada sirahna ku aing eta huntuna huntuna. Iya Kang, denge Kang. Gini pedok-pedok kadi kumaha leumpang na. Nu ngaranna pedong ya lempang pedong aturan daging teh penting mah. Erek naha ka dieu awewe keur ulin. Itu aya nu neangan. Sadar, ngajak sosorean balik ka ditu. Ih, geus dibere keur penting. Ih, geus dipere. Eta kutu ayeuna mahal dibawa ke Amerika sapasang teh 30.000. Kang pa geus dibere keur penting gini nya pamaikeun deui. Terus sok minta beuberangan ah. Balik we lah. Ekna deh sade nu neangan. Itu aya tamu. Kamu sade balik tukang kredit lah. Lain Bang Emo kitu kadari deh aing mah. Deh. Nya boga utang oh. Matak ngerakeun bae sapoe 3 juta ge teu narima keneh bae. Denge, apa aku dia nyuruh? Mana deh? Oh. Bertanggung jawab kita mah. Pantesan araremok wae nungguan bae nu aremok. Oh. Izin, hari saya teh, denge, hari odah teh, geus. Samana si Oda euy. Kang, ieu odah. Iya, salah. Denge, iya odah. Adi coba kalian. Odah. Hai, iya. Iya, kita odah sama aing. Sampai lain si Oda. Tahu minggu juga lagi gitu. Ok ame lelalang Heula. Iya. Jembutan dia mah pok ame-ame, romantis. Bang emok na ngayahan lu. jenuk Lagi aya opatan. obatan. Oh nu hiji kumisna baplang.
Pan akang nu nyuruh. Oh, pan manuk siul dina pisitan Aduh, dua udah dibayaran, surang ku aratah akang. keneh. Dibayaran. Ngomong teh lamun dicium kuno kumisan 3 bulan karasa keneh. Kang, heula cicing. Aduh, akang mah bedok-bedok ge geuningan lancar gitu leumpang. Bobodohan meureun nya. Aing mah bener. Ulah Kang, ulah. Di sini ya. Enggak se. Bang emokna teu caralik ngadaguan bae sampai maghrib ditungguan. Bejaan gitu odahna teu aya. Oh, luluguna ge nyahueun. Atuh akang tanggung jawab lalakina. Aing tanggung jawab baik anak mah, ikan Ke heula. Akang terus ngomongna lain di bejaan odahna ka Jakarta gitu. jual bawon. Ih, Gitu. ai akang mah dijual bawon ke urang daharna kunaon? Ku Aron. Ku Aron. Oh, deh dibere Aron. Embung kesudi. Maolan ge ngakanan Aron ya. Jare kan kumaolan. Awewe nanya. Ih. Siapa? Ya nu seubeuh mah mawaslam bawon ngayah. Oh, da awewe ngaya arana bawon. Oh, gitu. Kain bawona eta pare bawon teh. Mangkana ulah terserah. Kudu naon? Loba nu di era-era. Akang mah kalau segitu kalau udah ih. Kapan ada hideung payungan aing mah karunya. Kang, eta Bang Emok tadi ka dieu. Ka dieu. Ai Bang Emok ngomongna lain bebeja odahna ke Jakarta mah kaya gitu. Bayarna engke gitu. Dosa aing ngabohong teh sia teh. Oh, Udah utangna loba, akang sih teu gawe-gawe kan pedog akang Da aing mun makanya ka Jakarta gede meunangna sia teh. Oh, da kieu bakaring. Tuh, Kita naon? ngarampok. Duh, akang ulah dibere dahar rampok, ladang rampok atuh odah teu halal. Mending jadi pembantu odah. Bantuan aing bebersih. Bersih naon, disun bae akang mah. Sunat hukum. Akang mah da bekian. Hukumah, nyusuhan. Tuh baturnya nih tuh kutuna geus beak. Odah mana eta kudu narangkon kene baradag kene odah eta kutuna. Atuh piongan Kutuna kuat loba tuh. Ngaliara itu kutu lalu mana ih amit-amit aing udah ulah ejeng aing. Bejakeun gitu ka Bang Emoknya. Odah ka Jakarta gitu akang. Dan geus nyahoan akangna pedog ieu teu makaya. si Odah teh keur nyamuni di dieu teh si Odah teh keur nyamuni. Pedaya nu nagih. Saya anu nagih cenah opatan. Maneh mah ada hutang teh ka ditu ka dieu. Dan kumaha yongan ge itu pan si akangna pan teu gawe-gawe. Si kucritna. Nang ti mana lamun teu ladang ngahutang? Ya justru eta bayarna Makaya, nang ti mana, bayarna nang ti mana. Atuh cenah suruh ngajual embe. Sok kang sakana itu kang saka salah udah gini nggak kang sakanya poho deh. Mangga inget bae sama selingkuhan Lain, soalnya tadi kan kang saka teh galak ke si Putri. Nama udah sadar enggak. Nama geus teu bogoh deui ka si Itu, nama geus kan kumaha ge dora nasi kucit leuwih mantep gitu. Nya. Urang nyamuni nya lamun bising aya Bang Emok nu nagih. Urang erek nyamuni, ulah bebejaya aya odahnya. Mun rek nyamuni tuh di si Sukma di ditu. Nya. Di si Sukma mah singkur. Geus di dieu bae si siaran nya. Bisingan aya Bang Emok, urang teu boga duit yang bayar. Eta kutu sagede gadang-gadang bedug.